Paling mana bumi teh Neng? Itu paling payun. Paling payun. Mohon. Wah, imah mangkumis sih mah. Mohon eta mah Bapak Abi. Oh gitu. Mohon. Cilaka ya mah euy. Sudah baiklah. Bapak tadi kemana ya? Biasanya di saung. Coba ke saung ya. Yuk. Aduh, Si cebu geuningan jeung budak aing. jat. Aduh, tah budak aing naon da terus si cebu atuh. Malah mau karung budak aing mah. Si goblok teh. Bapak. Assalamualaikum. Salam. Terus di mana, Neng? Biasa habis jalan-jalan, Pak. Duduk. Jalan-jalan we. Jalan-jalan di mana? Biasa muter-muter Ciamis. Saha ieu? Iya mah. Biasa kabogaan. Kabogoh. Oh, udah bilahi min dalik. Si anjing. Oh, wae teh aing bobogohan. Eta lagi deleuan budak aing bobogohan yang karung atuh. Wah, aing olo dewe duitna ieu mah. Bae lah. Aing Neng laras kitu ieu bade ka dieu. Terus? Nanti kapireupeunan. Ente, Pak. Aduh, asa kabina-bina tuh model kieu. Bener ya bener. Pilihan Neng. Benar, Pak. Saya nggak yakin. Yakin? Ayo gitu mah. Jika dia geraceng kalik aja. Kalau dia cang nyarios lah sing laras. Kalam bae wa. Kajian ibaratna suasok nipu ka abdi ge. Ya urangnya di hampura ieu. Si penting mah budak we ka abdi. Lain masalah nipu-nipu euy da. Ari urang lain masalah budak mah penting mah bener urang mah. Oh, nya bener eta ge atuh. Oh, maksudnya didinya ayeuna hayang ka budak urang ya. Boga naon didinya ayeuna wani-wani ka budak urang. Lah, nya aya we. Boga naon mah. Aya we pokona mah. Ayo lembur teh asli teh di mana? Di Cikalatan. Baunya. Aing. Jadi bener mana ya yang ke budak urang? Bener. Anjing teh pakai kieu mah itu budak aing situ tumpakan geus anjing teh. Geus lah bae lah penting mah aing menang duit we aing lah. Geus kieu we nama tuh mana ya? Maneh ya ku aing ditanya aingnya berat ke budak urangnya nya. Ayeuna didinya nya keneh ka budak urang apa nya keneh ka duit? Nya ka budak lah. Nah, bakal dikeun dompet. Aduh, angger wae boga ada teh nya. Tapi udah henteu kira mah urang teh bingung euy serba salah. Geus sok kadeukeun eta nempo dompet. Yeuh, wa. Ieu tuh. Sok kadeukeun heula. Cekel lah kurang jaminan maneh bisi anak aing kumaha apa. 2 3 4 5 6 7 8 9. Geus perlu dihitung loba. 4 jutanya. Aya lah sakitu kurang leuwih. Geus sok maneh sing jongjon nya. Oh, jeung budak urang heuh. Nya atuh. Sok sing bager. Tek. 4 juta. Aduh, aing lagu dewa anjing. Kop teh teh anak aing mah anak tere ieu teh anak aing nang duit dewa aing. Budakna cenah kumaha duit mah geus melayang 4 juta. Paling kakara wawuh ieu sapoe. Tapi da angger bae kebiasaan teh. Duit jeung duit bae kumis mah.